tiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah. Urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah. Lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab. Aduh teh emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca ya? Kagak. Itu juga bawa, iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupan ka kiai mau kitab. Eta karomah. Teu karasa. Mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik. Berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen boting salaki sia letoy coba babari orang dokter lain naon lain atuh. Tapi jangan mah datang deui ka dokter cek dokter diputus tetep mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah. Ang datang ke Tuan Syah Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar kos urang persis ya Allah etalah mementingkeun batur urang mah lain atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaprek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu
datang ke Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun, periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi mapang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan Tuhan saya langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholat dah langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti. Hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bukan. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara aja sih. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali, ya Allah ya Rabbi, abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti, coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan jangan ngadoain. Guys, pejakeun gak tahu we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab siapa sih ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Nan bejakeun sing hade gitunya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah, dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden dia diliongtin, tenden diliongtin nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya. Muhun Tuhan. Alhamdulillah sekarang setelah diberenya sabar nama anak dan dah balik ke imah, langsung balik ke imah jana biasa sesonoan jeung salakina telila langsung nyirah, telila langsung karasa rene 9 bulan borosot nyalain. Bunga na luar biasa dibawa ke Tuhan saya. Alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung deui orokna lalakinya kasep luar biasa. Wah urus Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui. Terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetap jara ke bunga. Alhamdulillah sakena bu pahara jas
nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa tuan saya aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan saya tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian cek nyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus tah lain doa tuan saya langsung aditakeun leng nyana ieu pinsan begitu pingsan ngadangi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana cek tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat segala Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup kajajar kabeh 7 cek salakina coba bae tingali tama mayit saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak cek anak kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus hajuku lagi pingsan pohara jasa cenah aya naon ya salakina langsung mamawaliong ti neng iji mati tuan sete ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bejadi ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka tuan saya bebejanyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 bepadi mah 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan Syekh pamenta ku pohara siapa tuan saya langsung sholat deui sholat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wala aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jaga ngejakeun ketua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar
etanya nangahaneng lagi. Masya Allah, kakarak dirinya nyana percaya kada keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lipan pohar aja saya. Ya Allah, pernah kula ge anu maksa. Maksudna lain boga anak yang maksa yang nyandung. Babari teh maksud gitu wa teh kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu. Bener nyandung beneran. Berarti doa aing diijabah. Ya Allah ya Rabbi. Tah ditanya Tuhan sete Tuhan si karomana poharamat lamun daek kaula karomah imun daek nismal kawadahan ngan kula membung mbungeun nama boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum mih karomah hebat MZ banget lain mukmin mah mih ke karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah. Urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab. Aduh emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca ya? Kagak. Itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja cekedet. Waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa. Ya Allah ya Rabbi, jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boh karomah buat eta mah pohara kan tetangga urang ngopan bo dimarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae teu ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa ka karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga. Ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga. Mantak ulah cok cicing di handapeun kipas bendam. Aduh tapi surga yang loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tak karomah kayak kos gitu. Nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian tuh di Birma anu araya tarikah terus di dunia bagus pugu di Irak kemudian tuh aing mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara jasa lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat
itu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogo lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung. Pastina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa timimihna kene tibekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada ngegoleh teu caritakeun ku kumahna salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui gitu salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiat dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang na ieu datang di pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu ke pengajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadi eta cenah bakiak nu kula kadi patu jamaah ribuan garita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai nyingsa nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mentak
dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nongton we goblok sia ulah haram sia mah jeung ka mana aing anak lah ka ditu sugan aya di ditu di mana dia tuh orkes tolol tak budak tak bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidua teh hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kurang aing liwat doang di titahna ge asal ka aku murid we geus beres ya Allah ya Rabbi ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maot begitu maot ka impi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon ka impi ku abdi ka impi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae tuh Bapak sia paraja saya tuh ampura bapak ulama duh geus teh nyaona naon atuh patos kana neraka gajian Tuan Syekh tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi beuteung asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak oh pernah liwat budak gonta langsung tua adalah langsung nya salat gitu salat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangjalametkeun mang anu tah nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti ih cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu ilah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka ger ge alhamdulillah rabbil alamin bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu
eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab nanggus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomah nangis pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anak-anak ti kelebuk peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalamatkeun anak abdi ya tugas banget papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos kitua kita sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu darat tangkatuan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu angan bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maot di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pametak aya geus geura balik bae tuh itu geus aya di mah aya geura balik baliknya na ka ieu mah bang di deuleu jecan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di mana can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang di Tuhan sok halalaga abdi atuh akhirnya kaya aya ieu atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu akhirnya bisa sing aya itu bisa tuh geus teu bisa karana cenah geus geura balik ulah sok halalaga ieu katilu ieu mah moal setelah saya teh geura itu geura balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah ayo saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep kumana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana cerik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta isin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna
okos lalagan, okos pohara, mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae. Urang kumaha istimewana leuwih istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah ye teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna. Kan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Ya praksi bebeneran deh kos kituna. Ini bisa yo kene enti tak kuki uci cenah. Ai gatempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya sudah pikiran batu. Urang bae percayakeun ka Allah. Percayakan ke Kangjeng Rasulullah, percayakan ke wali-wali Allah. Jangka salamatan orang beres. Jaloba jasa. Karomah Tuhan Syabdul Qadir mana? Tidinya malaikat turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun. Turun malaikat. Tak. Aya naon malaikat di alam nu itu. Lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat. Iya we dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini. Waduh dari Kronjo ya. Lain kos gitu. Siapa nggak bayangkeun teh kos gitu lain. Ima di alam nu itu. Ya alam zahir, asup urang ke alam batin, asup kasir, gaib ngaranna leng, kapanggihna di ditu, awakna di dieu, ai hatena mah di Cikupa di Masaruti. Eta gaib-gaib blon mah. Nah, ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal ka harti ku urang. Urang mah ka hartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan harin teh Gus ya. Ka harti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu. Atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema nama di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat si kos kieu masih salat. Sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana? Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh, diolah batin teh. Ruh saenggeus teh diolah bisa keluar. Trek bisa ngobrol urang jeung urang. Aya 2, aya 3, aya 4, aya 5. Mendekeun Tuhan Syabdul Qadir pernah buka 40 jelema. Di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya. Aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh. Iraha tadi magrib. Ye, ku di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Puyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Nu kanu ngoran, nu kanu kolot ya, enggak cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya Rabb. Agihan ke malaikat di alam itu si gade. Boleh cara tadi sasalaman pelukan, waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Yang nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki, lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar, teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima, tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat. Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih. Aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna. Ituan Syabdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak
keur kumaha bae Kangjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan leuwih pohara Kangjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan keur meujeunna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu. Hendak barang geus beres gitu na malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunnan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadeu oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu hari atuh Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah diatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak. Aduh pohara jas. Diatur salaman ku Allah. Aya ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaida doa kos kitu ya. Atuh bacak laon Gusti teh kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jaya dijieunnan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat kan mantap urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti Sultan Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura Gusti tetep nya lagi hahampuran bisi sogol tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan saya mun kurang
dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomana. Satu ketika Tuan Syekh teh eueuh di imah, di majlis teu aya, di masjid teu aya. Di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah. Ditonton ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk, seluruh lauk, berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon. Kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku laut waeun jutaan lauk taba teu eureun-eureun terus sing beletik kadi lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang watung geus mantap birak lauk guys sebab udah diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging dek sapitah dek embetah pangnangankeun itu bae selalu akhirnya nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud da wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh melah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh yeuh barang datang karinya turun kek paeh mah ceuriknya cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasombongan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baurkeun balik na jauh hirupkeun deui bae hirupkeun deui tawadukeun hate kakarek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah dauta pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan sekurang atuh siap maung beureum dia aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya mengaji pelaksanaan ya mengaji letak di pending ya masalah ya bang la takdirati aya kapastian naona ina urusan Torab Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusakna teh lain sukuna sakadar pingpingna
taeta syarat bayar diat dalat tablugopi diat tanah salat tablugo diat tanasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah du cantang tuh na ieu mah kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun bailam yakun nafsun maka lamun teu aya kakurangan kubiro akrabun aksini lalindiman rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagur mah cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarul muqaddar ari jarul muqaddar misali liwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus sadina tatusin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam bissawab.